Rukmini ngadenge sorating corowok di luar. Langsung ngeluk kawas buek menang mabuk. Tuh, masa di luar geus narapsu. Mana kudu ngajawab sajujurna. Kunaon maneh nepi ka tega nelasan Yuyun. Naon dosana? Jawab sing jujur. Tandes Jumahdi bangun haneueul. RT Rojak jeung Olog Rohman mah ukur karacam kereceum. Bangun ketir nempo kaayaan. Tapi Rukmini anggar mugen dipikirna aya rasa tambah cua ka ieu lalaki nu kungsi miharep ka dirina. Isuk-isuk, guyur, Yuyun jadi korban Rajapati. Getih, busrat basret di jero imahna. Tapi aneh, bisa kunjur awakna, taya raheut tapak bedog atawa balati. Saumpama lain manusia, nunelasanana, upamana sato galak, taya tapak huntu atawa kuku urut nyocok. Budak parawan, nu masih sakola SMP kelas 3 teh, tilar dina kaayaan guyang getih. Sanes aya nu mergasa, si Nyai teh utah getih. Nyi Cicih, indung na Yuyun, cari nakdak. Ngomong dumareuda, kanu anyar daratang ngalayan. Wayah kumaha kasorang nabi? Tanya nu pangdekeutna sasat penasaran, utamana bangsa awewe. Janari kasubuhnakeun Nyi. Walon awewe nu umurna katangen cuet, meureun, prabawa capek gawe, nu geus 5 tahun ditinggalkeun ku salakina. Inyana hirup saimah katilu anak, nu cikal kasbo nu masih bujang, sedang bungsuna mah nyaeta Yuyun teh. Kabeh tingkal lecrek, mati gogodeg. Teu sangka cenah budak geulis bari bager rek pondok umurna. Kituna samemeh saladar yen umur mah geuning teu tangtu. Boh kolot, boh budak, hari waktuna dipunut ku Gusti mah teu bisa nolak. Kusabab sabenerna lain korban Rajapati, sakumaha biasa sanggeus dimandikeun jeung disolatkeun layon teh geuwat dikurebkeun. Sajaba nu jajab teh sasatna tumplek sakampung. Di pihak sekolah ge lain ukur guru, tapi mang pirang murid atawa baturna mari jajab ke pasarean. Sanggeus talkin dibacakeun, kabeh ngaburiak, sejak marulang sewang-sewangan. Saja jalan, aya oge nuting kecowis ngeunaan tilarna Nyi Yuyun. Malah tina sabagian aleutan aya nu ngahajak maneurikeun maneh. Tukang lantaran, muka hitung, teu sawajar. Ngomong Jumahdi, utah getih lamaran. Nu ngadenge kabeh ting puringis nandakeun ketir jeung kairut ku hiji bahasan. Mun geus kieu mah kudu cepet dibereskeun. Masih cek Jumahdi. Lalaki leuwih ti kolot nu kaitung boga pangaruh di ieu kampung. Malah hampir sakabeh masyarakat di kampung eta mah sasatna mikolot. Inyana nu kungsi jadi paraji sunat, sok remen dipenta tulung, boh masalah ngubaran penyakit atawa dipenta bonggolongan saupama aya rareged dina urusan kampung. Nya samodea budama badami ngatur metakeun panitia pangbangunan kampung sang kantong pacorok pamadegan. Mana teu aneh, basa mulang ti pajaratan, omonganana pada ngahaminan. Teu bina ti rapat darurat nu hasilkeun kasimpulan nu klop yen tilarna Nyi Yuyun cukang lantaran alatan aya nu leuh. Sanggeus ngariung tahlil sadugna, bada Isa Rukmini digedor panto imahna, terus dibawa ke balik kampung,
Iwal barudak leutik, sasatna sakampung meh tumplek ngaliud wangunan ukuran 4 ka 6 meter nu sakapeung mah sok dipake pos gardu. Rukmini nu hirupna rarandaan hampir 10 tahun. Tur can boga budak, sasatna pada ngagenjang kencak katuhu. Daya binana saurang koruptor atawa bangsat, palaku kriminal nu anyar kacerek. Ngan bedana teu di bangkol wungkul, sabab boga bangkol ti mana ari bangsa Hansip mah. Terus eta nyiranda teh dipetakeun dina kursi nya hareupan 2 meja nu direndengkeun sakaligus nu dikawasa ku Jumahdi salaku sesepuh RT jeung Olon. Saliwat mah taya bedana hampir sarua jeung pasakitan nu rek disidangkeun di pengadilan. Ari maneh kudu boga ras-rasan ruk. Nah atuh betegan lasan budak nu tutuah tu dosa. Omong Jumahdi ditorojol betonkeun langsung kana pasualan. Rukmini teu nembal malah katangen melohok. Goblok teu ngaku mah, goblok. Seret keluar. Paingan teu payu atuh ari tukang ngeluh mah. Rukmini ngadenge sorating corowok di luar. Langsung ngeluh kawas buuk menang mabuk. Tuh, masa di luar geus narapsu. Mana kudu ngajawab sajujurna. Kunaon maneh nepi ka tega nelasan Yuyun. Naon dosana? Jawab sing jujur. Tandes Jumahdi bangun haneueul. RT Rojak jeung Olog Rohman mah ukur karacam kereceum, bangun ketir nempo kaayaan. Tukang neluh, pantang aku mun teu disiksa heula euy. Atawa hayang dijotos ku dewek ha? Si Randa begang teh. Kasbo nutir tadi di rendengan Hansip Karmod teu puguh norojol ka jero. Untungna kaburu katewak ku Hansip Gacot nu ti tadi ngawal Rukmini. Dasasat mun teu katewak mah moal boa ieu Nyi Randa teh pejet. Munasabah ku kitu teh mah sajaba jadi ulon-ulon Rajapati adina oge Kasbo ngarasa ceuceub kana omongan ieu mangkluk tatangga nu imahna sacurugan teh. Padahal eta bacot teh ukur hoak taya bukur nu eusina mah bakating hayang dikawin ku Kasbo. Nya memang antara bujang jeung Nyi Randa begang ieu teh kungsi aya hubungan tapi ukur hubungan biasa. Kitu oge pedah we Rukmini sasatna sok ngaraketkeun wae. Nya sajaba bogohna taku ka bujang teh pedah we ongkoh bari imahna sacurugan. Rukmini sasatna sok remen pulang anting larsup ka imah ngudag-ngudag ieu jajaka. Jadol teh. Kasbo cumidu. Sabar, Bo, sabar. Hansip Gacot ngalalemu nuker nafsu. Percuma lah, asa teu ari boga ilmu teluh ge, ari korbanna bangsa cacah kuricakan mah. Corowok jalma ti luar. Mun kitu bisa neluh bangsat duit negara rek didukung. Bener. Malah mun teluhna bisa numpes para koruptor mah sakalian wing gerek guguru. Hus, saurang nyiku kanu gareuwah. Sawarehna ting cikikik pangrasa asa keur hiburan. Hansip paciweuh usahakeun mepes nu riweuh. Sakedapan mah kaayaan jempe, utamana waktu Jumahdi kucawas kucewis mapatkeun jampe pamakena bari nyekel gelas nu eusina Ciherang. Sabada dikekemukeun terus diburakeun ka hareupeun Rukmini. Nu di parabunan ngeluh. Taya reaksi nulian, memang kita tadi ge ngeluh. Soklah, rek mungkir kumaha, omong Jumahdi. Tapi Rukmini angremugen, dipikirna aya rasa tambah cua ka ieu lalaki nu kungsi miharep ka dirina sangkan daek jadi jikan nu kadua. Rukmini harita nolak ku cara lemes, alesanana karunya kawakarsa pamajikan Jumahdi. Hayang ngaraheutan atawa ngagudawangkeun hate batur ku alesan ngarebut salakina. Kitu basana. Teu cukup kitu sabab piraku ongkoh ari kudu daek dicandung ku pataran aki-aki bari ekonomina nu kaitung teu sabaraha. Sokomo Jumahdi kiwari geus teu payu jadi paraji sunat sabab kaleled ku dunia medis.
nu nyarunatan teh lolobana ka dokter sabab panganten sunat teu kudu kasiksa ku nyeri raheutna. Sajabah kitu Rukmini leuwih katarik ati ku Kasbo. Kabeh nu aya di dinya bangun nu kasirep basa Jumahdi ngalurkeun bungkusan lawan bodas terus diteunden dina meja. Sok, rek lumpat ka mana? Tanda bukti geus nemra kieu. Omong Jumahdi bari terus muka eta bungkusan lawan bodas. Di jerona aya sababaraha entepan jarum. Kabeh jalma ngareok papada penasaran hayang apal nu kumaha ari pakakas telu. Kumaha teu ngubur bungkusan ieu dina curugan imah? Rukmini gideg. Aya kemungkinan bisa wae niat males kanyeri ka hanjeukna nu apes adina. Masih cek Jumahdi katangen kalem. Atuh barang ngadenge kitu Kasbo asa kahuru terus ngahao. Nah atuh lain podaran langsung dewek teh bro. Kunaon atuh bet selang make ku cara gaib. Geuning bet salah sasaran. Goblok. Kasbo gegebes tina tarikungan hansip gacot. Leungeuna teu kaampeuh hayang nyiksa eta awewe nu tungkul wae bangun nu nembongkeun karungasaan lakuna. Tapi Kasbo teu walakaya, utamana basa harita ujug-ujug aya polisi jeung kuwu. Sasatna sakilat nyiwat awewe nu dituduh ngeluh teh. Alasanana rek diamankeun ku cara proses nu leuwih merenah cenah. Najan kitu sabubuhan laki aya oge nu rek nyegah Rukmini sangkan urusan dibereskeun di TKP. Tapi bolai sabab kaburu dibawa nyemplung dina mobil polisi. Can oge tujuhna sabada tilar yuyun Nyi Cicih tambah raheut atina sasat katurug katutuh ku bancang pakewu. Kasbo betepu puguh kering parna malah kaitu mahiwal muriang panas bari ngocoblak leheung mun bari cicing ngedeng di imah da ieu mah aya kalana sok kaluar sagala. Nu jadi bibir catur mimiti nama basa hiji poe Kasbo teh gogorowokan di lawang panto. Sakapeung nyorowokna kawas panyanyi rok dangdut. Teuing kumaha perasaanana nu gering teh, teuing perbawa puas nyuarakeun laguna atawa bakat geringna parna. Bet Kasbo teh terus ngajoprak lir rocker nu ragrag tina panggung ieu jajaka nu teu tamat kuliah di UPI jurusan sastra teh namru dina curugan imah. Tulung batur, tulung. Nyi Cicih ngagero soak tapi da teu hese bubuhan di tadina ge polah Kasbo geus pada nangenkeun. Sanggeus dirampa masih rumenghap terus nu gering teh dibawa ka tengah imah. Sakumaha biasa mun aya nu gering mah hiwal kitu teh taya deui nu jadi pamuntangan utama iwal ti Jumahdi. Teuing geus aya nu ngibran teuing kumaha eta kasepuhan teh sasatna rikat norojol muru nuker teu eling di bumi alam. Pribumi hideng nyantongkeun ciherang dina gelas terus dijiad ku Jumahdi. Tapi can oge tamat ngecewis mapatkeun jampena Kasbo ngorejat bari tutunjuk. Panona nu buringas langsung nyepak gelas nuker dijampe ku Jumahdi celeng prak gelas peupeus. Rek nahaon si lain ka dieu ha? Percuma ari ukur bisa ngahawak mah mending mantog atawa mulang ka sodong meronggong. Kasbo nu panonna hurung tur suarana ngaradak handaruan wuwuh matak ngahuru dada Jumahdi. Hati-hati ngabacot teh celik atawa hayang diteruskeun modar sia teh. Jumahdi nu teu kuat nahan gedur nafsuna langsung rek ngarontok Kasbo. Tapi can oge gapruk saurang wanoja nolol nalawang panto. Menggeus Jumahdi, tong pedah geus kaboker kedok. Wani mah hayu cuang galungan jeung di dieu. Pokna meupeus perhatian nu aya di dinya. Memang lain ukur laga. Naon nu bieu diucapkeun ku ieu semah teh sasatna jadi kunci pikeun muka rusiah nu 50 tahun mungkus sagala laku nircana ieu kokolot. Setiap aya rajapati nu teu ilahar Jumahdi
memang sok teu boleh jadi tokoh pangyongcolangna. Haluan dadak sakala robah nu samemehna nanggeuh ka Jumahdi jadi ngaleok ka Nyi Randa. Teu cukup kitu, rasa simpati nu liwat saking teh ngawujud dina bancang pakewu. Haok jeung gorowok nu rongkah ngajadikeun getih leuwih busrat basret di jero imah Nyi Cicih. Jumahdi perlaya nebus dosa nu saila ieu jadi rajapati geremang pirang-pirang jalma nu tutuah teu dosa. Kalatan eta Kasbo geus teu bisa ngacacang deui. Miarsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.